Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi pamiarsa sadayana baraya dongeng tepas Sunda di mana wae ayana para manco mania para manco warsalam dunya. Waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi sadayana tetap dipaparenan kasehatan lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina dilancarkeun sagala rupi urusanana oge ditebihkeun dina balai sarta mara bahaya amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa wengi ieu urang neraskeun deui hanca nu katunda nyaeta dina dongeng Terasan Sanjaya anu judulna Lumaku Purwa bagian anu kadua. Kumaha lampahana jawara pedang dewa salajengna urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui kangge anu nembean manco nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asa kantun di subscribe poe nya ditoel palebatan meloncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki, boh ka grup WA, Instagram, Telegram sarangan nu sanesna. Hatur nuhun pisan. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Pamirsa sadayana supados teu nyangkolong teuing kana baktos, urang keureuh wae dongeng nanya. Urang ngamparkeun deui sama kabuitanana par atuh samakna sor bajigur sareng katimu soge kulub huina mangga kaparayun sadayana prung tahan heula marahanjeun cik Sanjaya ka mandah alas kuring nempo ya jejaka teh palit di walungan meh bae tiwas jadi ditulungan ku kuring teh dibawa ka dieu sarta diubaran sawaktu dibawa ti walungan ge manehna teh teu mawa nanaon teu mawa pedang atau barang sejen kajaba barangna sorangan anu mana tanya mandah alas nya barang pribadina katepel anu dijieun kalung eta walon Sanjaya bari nunjuk kana dadana pande bungkus. Alah sarwana kaula teu percaya pasti eta pedang dari samunikeun ku ajenwan. Sumpah daek naon bae oge Kang kuring memang teu nyakelan eta pedang teh ngarelep ka jero cai kuring ge sarua pan ngarelep meh bae kuring teh hudang di jero kuburan mun teu kaburu ditulungan mah. Kaula teu percaya kana omongan murid gelung gesang. Pane bungkus kapaksa kaula teh ngayakeun tindakan anu heuras. Beres nyarita mandah alas ngagajleng rek narajang ka arah pane bungkus anu aya di satukangan Sanjaya. Tangtu bae Sanjaya moal ngantep kitu bae si jajaka polos ditarajang ku mandah alas. Sanjaya gentak nyintrekeun ramona ceter beledag. Aloh
sintrek guludug ngancap pisan kana beuteungna manah alas. Si penek gendut teh awak nama celeng jauh ka tukang neunggar hiji tangkal anu teu pati badag. Brak. Porobot kubrag. Tangkal rubuh manah alas ngagedebut labuh. Sakadapan panonna buncelik bari muringis leungeunna nyakelan beuteungna. Manah alas teu bisa nangtung ajeg awakna rada bongkok bibirna ayeuna mah merweng nahan rasa anu musial dina jero beuteung. Aduh cilaka ye lamun kieu mah ye. Cek manah alas bari manehna gancang culang cileung. Bujurna rada ditongengkeun. Geus kitu berengbeng bae manah alas teh ngadadak lumpat nuju ka sisi walungan. Kunaon manehna teh Kang? Tanya Pane Bungkus. Mules jadi beuteung meureun. Walon Sanjaya bari nyengir. Mending ge ayeuna mah gancang init tinggalkeun manehna. Init ka mana Kang? Kuring mah bingung ya teh. Kuring geus teu boga tujuan anu pasti pikeun dituju Kang. Imah kuring palid ka bawa caah jeung hateup-hateupna malah mah si ma atuh da geus tilar dunya sataun kamari kasarang ku Toun. Si Abah mah komo geus lila maotna teh dijalikeun di sawah. Lanceuk teu boga adi teu boga pahatu lalis kuring mah Kang. Geus we atuh kuring teh milu we jeung akangnya atuh nya. Cek Pane Bungkus mereka tampol mengis. Tujuan nu dituju ku kuring mah cantang tu sarua jeung dituju ku anjeun Pande. Kan we Kang lah. Kuring mah da rek nuturkeun akang we ka mana we ge akang ini. Da kuring mah tuh jadi we sasaha. Teu boga dulur-dulur acan. Nya heug we teu nanaon terserah anjeun tah mah. Sanjaya ngalengkah lempang salse Pane Bungkus gancang nuturkeun. Manah alas anu keur cangekeng di sisi walungan ngagero barang ningali Sanjaya jeung Pane Bungkus arinit teh. Ulah bakal arinit sia. Daguan mah bales ka ulah. Bedeung anjeun bakal dijieun leuwih mules tibatan. Ieu kecemplung aya soran teu ngecemplung. Sanjaya jeung Pane Bungkus ngaliuk sakedeung teu laleumpang deui bari ting calengir. Bari lempang teh Sanjaya tumanya ka Pane Bungkus. Anjeun teh keur milu marebutkeun pedang pusaka. Pedang naon ngaranna? Sarta saha nu bogana? Nya Kang, eta pedang teh katelahna teh pedang panah aji. Ai nu bogana mah kapala rampog anu ngaranna teh Getih Ireng. Tah Getih Ireng teh bejana mah cenah tiwas ku jalma-jalma paguron Pesokilat. Paguron Pesokilat teh pagurona mandah alas. Nyaeta pedang teh kaituna mah jadi diparebutkeun ku kalangan jalma-jalma Pesokilat. Tapi ka eta pedang teh hiji mangsa ragrag walungan anu caina keur caah. Hanya tadi kuring teh nyaksian eta kajadian, nya kuring teh ancrub turun ka walungan. Kuring teh poho lamun kuring teu bisa ngojay. Atuh kuring teh tikarelep teuing ka bawa ka mana kitu oge eta pedang teuing palid ka mana. Pedang panah aji. Naon keleuwihanna eta pedang teh? Kaleuwihan eta pedang teh dina tungtung pedang teh bisa ngaluarkeun sinar beureum anu mangrupa jamparing. Ukur eta kaleuwihanna mah Kang. Daya deui tapi teuing kunaon loba jalma anu marebutkeunana. Nya ka asup anjeun Pane Bungkus. Sebenarnya mah kuring mah teu pati milu marebutkeun da ka eta pedang teh Kang. Turun ka walungan ge pedah we ngarasa lebar.
lamun eta pedang leungit teu pupuguh. Lumayan pan Kang, lamun kuring nimibana eta pedang mah kuring teh bisa jadi jalma sakti. Kuring bisa ngalawan ka jalma-jalma samodel mandahalas oge batur-baturna. Jadi anjeun teh maher ngulinkeun jurus-jurus pedang. Kang Sanjaya mah naon ieu teh nyindirnya atau kumaha? Di mana judulna kuring maher ngulinkeun jurus pedang atuh? Kuring mah teu bisa kana jurus pedang teh Kang. Lain kuring bieu teh ngadeng ya anjeun teh muridna Gelung Gesang cenah. Ya memang kuring teh muridna Kang. Tuluy. Nah anjeun teu bisa kana jurus pedang nah guru anjeun teh teu ngajarkeun. Kang ulah salah sangka. Kuring memang muridna Gelung Gesang tapi guru kuring mah teu ngajarkeun ilmu kanuragan Kang. Tuluy, anjeun diajar naon atuh ka guru anjeun teh? Diajar maca Kang, maca kitab. Maca gitu buku-buku. Ayeuna mah kuring teh Kang saurang jajakan nu geus bisa maca. Sanjaya ukur nahan seurina ngadenge kapolosan pane bungkus. Tapi Sri Sanjaya teh ngadadak leungit. Bareng jeung eureuna lengkah sukuna oge lengkahna pane bungkus. Sabab di hareupeunana ngadadak harita dua jalma muncul megatan jajalaneun maranehna. Sanjaya kerung panona teu ngiceup dina hatena ngagerentos. Ingat tawa pane bungkus ya anu dicegat ku maranehna teh. Pane bungkus teu katempo sieun saeutik ge dicegat ku dua urang jalma teta. Sabab nu nyegat teh dua urang wanoja geulis anu rupaanana sarta dandanana bisa ngaruntageun jejantung saurang lalaki. Anjeun wawuh ka maranehna, tanya Sanjaya ka pane bungkus. Henteu Kang, tapi kuring mah sanggup kenalan ti heula jeung maranehna Kang. Walon pane bungkus bari panonna teu ngiceup ka arah hareup, sabab di hareup eta aya pamandangan endah anu matak nyut-nyutan leneng kana sirah. Sanjaya kukulutus teu jelas ngadenge walonan ti pane bungkus kitu teh, tapi memang diaku ku Sanjaya ge hatena sempat ngageter oge ningali dua wanoja anu megatan jajalaneun maranehna. Nu saurang mah buukna panjang satonggong, warna buukna teh koneng semu beureum, panonna biru, hirungna bangir, bibirna rada kanal pikabitaeun. Buukna diiket ku kain sutra warna hideung anu dipandulan ku batu giok hejo pas dina palebah tarangna. Make jubah warna kayas, ibis naker. Tapi ka ngalangkang ka tembong samar-samar papakean jerona. Gunung sakambarana ditutupan ku kain sutra warna koneng saperluna, sigana teh teu pati buni sabab ngan ukur satengahna nu katutupan. Make calana komprang-gombrang warna hideung anu sarua tina bahan kain ipis ngalangkang. Tepi ka panutup jerona ge katempo warnana koneng. Dina cangkengna meulit beubeur tina rante emas. Eta beubeur teh pikeun nyelapkeun pedang ponok anu gagang jeung sarangkana dijieuna tina gading. Polos henteu diukir ngan bae ditungtung gagang pedang dihias ku rencoan. Kuroncean tali sutra warna beureum. Nu saurang deui mah buukna teh hideung meles bari jeung herang mencrang. Panjangna leuwih ti satak-tak. Di hareupna diponi.
teu make iket cara sibuk koneng, panona bulet bersih herang, bari jeung cureulek bulu panona. Irungna sarua bangirna ngan bibirna leutik pikaga meseun pikeun lalaki mah. Make jubah ipis ngalayang warna biru ngora, panutup dadana sarua warna koneng. Calana komprangna ipis warna biru ngora, bebeurna sarua ngan pedangna anu beda. Sibuk hideung mah pedangna jeung sarangkana tina perak, dihias ku roncean tali sutra warna biru ngora. Make kalung tina belitan kain sutra hideung gagantelna batu giok hejo, sarua jeung iket anu dipake ku sibuk koneng. Dua urang wanu jagelis teh pangawakanana jangkung lenjang ngeusi pepel, kulitna bodas bersih sampulur jangkungna sapantar jeung Sanjaya. Umur saduana paling kolot ge 23 taun. Dua wanu jagelis teh nangtung ngajegang pagigir-gigir bari dua leungeunna dicantelkeun kana beubeurang tena. Pas pisan dipalebah hareupeun bujalna anu katempo samar-samar. Gayana anu kalem kawasan ngahaja nangtang kana hasrat lalaki. Pane bungkus tapi kaku macrek sabaraha kali nyieun ceuli Sanjaya risi. Ulah ku macrek kitu ngerakeun harewa Sanjaya ka pane bungkus. Sibuk koneng kawas buk jagong teh nyarita bari panonna neuteup ka Sanjaya. Saha di antara anjeun anu gelarna Jawara Pedang Dewa? Pane bungkus nyelengkeung nembalan. Bebas nu mana bae, Neng, Nyai. Ece anu ieu mangga kuring ge atuh teu nanaon. Sanjaya gacang lepak tonggong pane bungkus lalaunan. Pane bungkus muringis tuluy mundur salenggah. Sigana duana ge lain Jawara Pedang Dewa teh, cek sibuk hideung. Aya kaperluan naon aranjeun neangan Jawara Pedang Dewa? Tanya Sanjaya. Aya kaperluan anu penting pisan nu teu meunang jelema sejen nyaho. Walaun sibuk koneng. Sebutkeun bae naon kaperluanna. Teu bisa salian Jawara Pedang Dewa anu apal anu bakal ngadengena. Mending ayeuna mah sebutkeun saha di antara anjeun duaan anu gelarna Jawara Pedang Dewa. Sanjaya cicing sakedeung, hatena ngabatin. Dua wanu jaya sigana hayangan pangih pisan jeung aing. Tapi boga keperluan naon maranehna nya? Aing teu wawuh jeung maranehna. Ningali tina galagat nyarita mah sigana bae maranehna teh boga urusan jeung aing. Tapi na urusan naon nya? Aing aku bae lah saha diri aing anu sabenerna. Sangkan aing gampang gancang apal naon anu tujuan maranehna sabenerna neneangan aing. Lamun maranehna nyieun ceta anu teu jelas atawa ngayakeun tindakan kasar, ku aing ge bakal dilumpuhkeun. Ngan edas we lebar lamun teu pikala lecet teh. Kuring Jawara Pedang Dewa teh, cek Sanjaya. Dua wanu jagelis teh cicing teu ngayakeun gerakan naon-naon tapi saduana neuteup seugeut ka arah Sanjaya. Kalakuan dua wanu jagelis matak heran pikeun Sanjaya jeung pane bungkus. Kakarake pane bungkus terek ngaharewos ka Sanjaya. Ngadadak sibuk poni teh nyodokkeun leungeun katuhuna ka hareup. Opat ramona dirapetkeun
kabuka dampal leungeunna yang hareup ka taneuh. Hiuk wut wut. Tina tung ramo sibuk hideung ting belesat dua sinar koneng anu sakabehna ge ngarah kana dadana Jawara Pedang Dewa. Pane Bungkus ngagebeg reuwas jeung sieun manehna gancang ngalabuhkeun dirina tuluy ngagerentel ka sisi, sedengkeun Sanjaya masih nangtung ajeg di tempatna. Sabak dua sinar koneng geus deukeut, Sanjaya gancang ngangkat dampal leungeun katuhuna anu geus diwatek ajian sayuti cahaya. Dua sinar koneng teh ngadadak kaneg ngalayang di luhur tuluy blep 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 blep. Nu tadina aya dua teh jadi ngalobaan, ayeuna mah aya genep. Saterusna genep sinar koneng teh ngadadak ting balelesat narajang ka arah dua wanoja geulis. Dua wanoja pikauruyeun teh ngarenjag reuwas gancang maranehna ting garajleng ka kenca jeung ka katuhu. Nyingkahan genep sinar koneng anu datang nyamar ka arah maranehna. Genep sinar koneng labas ka tukang, ceger bledug duar. Opat tangka cangkring anu badag satangkep jalma sarta dua tangka kilawa ancur mawur rubah jadi bubuk warna coklat. Tenyesa saeutik ke bagian tangkal anu wutuh. Dua wanoja geulis olohok bengong panonna ngarubak. Kata aji kana kahebatanna Jawara Pedang Dewa. Sabab maranehna teh apa lamun sinar konengna eta lamun kena seug kana tangkal paling ge. Tangkalna teh kaduruk tuluy tutung. Henteu nepi ka ancur bubuk kawas kitu. Duanana malik ka Sanjaya. Tapi ngadadak si Bu Koneng ngolebat ka gigir. Dina sakali luncat leungeunna ngolebat kiukep. Leungeun kencana geus hasil newak hiji peso anu ngablesur tarik ngarah kana dada Sanjaya. Sanjaya jeung Pane Bungkus nampo peso nu dicekel ku si Bu Koneng langsung apal lamun nu maledogkeun peso teh pastina mah mandah alas. Sabab bentuk peso jeung panjangna anu sajengkal sarua jeung pakarangna mandah alas. Rahwat majal cik si Bu Poni ka si Bu Koneng. Nyarita naon manehna teh Kang? Tanya Pane Bungkus kerung tumanya ka Sanjaya. Teuing akang teu ngarti Pane. Walon Sanjaya si Bu Koneng harita langsung ngagentakeun dampal dengan katuhuna ke arah rungkun eueuh anu ngajejembrung luhur. Hiuk wut seor gelebug. Wus gelombang angin tarik nyapu ke arah rungkun eueuh. Rungkun eueuh teh langsung kacarabut mawur ka luhur. Wur. Hiji awak gendut oge milu macleng ka luhur tuluy ngagedebut ragrag pisan di hareupeun sukuna si wanoja Bu Koneng. Jalma anu ragrag teh bener bae mandah alas. Sigana bae beres miceun mandah alas teh gagancangan ngudag ka Sanjaya jeung Pane Bungkus. Tuluy nyumput dinu satukangeun rungkun eueuh. Maksudna meureun pikeun nyiar kasempatan narajang ka Sanjaya sacara demit ngagunakeun peso hiberna. Si wanoja Bu Koneng ngangkat suku katuhuna siap pikeun dijejekeun kana dadana mandah alas. Tapi Sanjaya gancang ngagero. Ulah tahan heula, ulah diteruskeun. Si wanoja jubah kayas teh jadi ngajejekeun sukuna. Gantina harita leungeunna nyakal beheung mandah alas tuluy dijungjungkeun ka luhur. Edas,
Tanagana bedas gitu geningan. Eta si Mandah Alas diangkat bangun hampangeun aker. Gerandang pane bungkus. Si Wanu Jabule teh rek ngahanca banget Mandah Alas ku pereupna. Tapi Sanjaya deui ngagero. Ulah, lepaskeun bae manehna. Si Wanu Jabu kone ngalieu ka Sanjaya. Tapi manehna teh rek nandasa anjeun tadi. Manehna ukur salah sangkakeun wae, lepaskeun weh. Kemun manehna tetep wangkelang kawas kitu, kuring anu bakal ngahukumna leuwih kejam ti hukuman anjeun. Mandah Alas katempo cengap-cenghapan eungap bari beungeut apias panonna ngareret hariwang ka Wanu Jabu koneng. Ret deui ka Sanjaya, tambah salempang hatena. Anjeun teh hayang balik deui ka sisi walungan cara tadi. Cek Sanjaya bari muncereng ka Mandah Alas. Henteu embung walon Mandah Alas katempo sieun. Lamun kitu, anjeun ulah ngaganggu deui kuring. Oge ulah wani-wani deui sakali-kali deui ngaganggu pane bungkus. Barang anu diteangan ku anjeun teh eueuh diri kami. Anjeun ngarti? Nya ngarti baelah ngarti. Nu diteangan ku anjeun mapali di walungan atawa ti kerlap di tempat ragragna. Ka itu teangan di ditu. Nya tuh nya kaula mah tuh permisi we nya. Mandah Alas ngaleos bari DP lempang nage lalaunan. Tapi sawaktu ngareret ka arah Wanu Jabu koneng, Mandah Alas teh langsung ngabretak lumpat nerobos rungkun euri. Prus, cedak, ayo! Si Horeng mah di satu kangen rungkun eurih teh aya hiji batu badag satangtung Sanjaya. Atuh tarangna Mandah Alas teh tidak gor pisan kana eta batu. Menjelut benyol segede nog soang. Saterusna gagancangan Mandah Alas teh ngaleos kabeng beos bari ujeng utuk geneng. Dina kayan kitu, corelat kalayang cle, hayu datang ka eta tempat. Saurang awewe tengah tu di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencan elek boboko sedengkeun leungeun katuhun nya kelanyiru anu disuhun ya luhur sirahna. Eleh, keur ngariung deui ya. Anu karasep jeung nu gareulis. Mani aya dua jodoh, aya dua pasang. Eleh, keur indah hoy ya teh. Atuh ulah bari ngangin ye, bari di jajanan nu gareulisna ye ku nu karasep. Atawa zaman kiwari mah tibaliknya. Nu kasepna di jajanan ku nu gareulis. Tah mangga. Ibi tah nyanak burayot, nyanak kue cucur, putu mayang, getuk. Tuh, putri noong aya tah. Sok mangga jalan-jalan heula ieu. Ulah ngarangin tepung atuh nongkrongna. Pohara pamirsa. Kuno rojolna bisa witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana cagat urang tenden heulanya dihandeleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun dongeng Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa. Dina lalakon Lumaku Purwa bagian anu kadua cag dugi ka dieu heula. Pamirsa sadayana atur nuhun ka sadayana parantos satya manco satya ngadangukeun. Oge satya ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Atur nuhun mugia sadayana tetep waluya. Salamat rahayu berkah sadayana. Amin. Sakitu heula anu kapihatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.